Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu diserang bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantu nyejar carios Sirakean Kalang Sunda. Ieu dongeng teh dia candak tina carios pantunnya malah mandara janten hiburan. Kabarayan nu siga mancok dongeng mang mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sitarangan batin oge dilancarkeun sakarupina tong hilap rarojong ditaroelan tomol sukrep-sukrep. Mangga mitra supados teh nyangkolong tinggal waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita wilujeng ngadangukeun rungah. Laju inyanate katonggohkeun nyampeurkeun ka Sirakean Semuera. Nyi Putri laju dangdan pok kadenge harita teh den bagus anu cacarita. Rakean, sia memang bener dahu kaulah. Nya hartina teh sia bener-bener boga kawasa. Kudu dikaulaan ku kaulah. Kudu ngandahkeun jeung hormat ka sia. Amun kaulah ningang di apes Rakean. Kulami HP pamajikan kaulah eta masa bodo dia. Kula mah jadi hate sajroning bae. Ulah kitu Raden. Uing mangan sakadar kapi-hapean. Kapi-hapean ku bapak jeung Kangjeng Raja. Tapi kapi-hapean teh lain kapi-hapean Nyai Rana. Tapi kapi-hapean bikin ngajaga kabaluwiaan dia duaan. Tah kitu ayeuna mah hayu urang neruskeun di lambah. Sabab panjang keneh pilampaheun. Atuh tiluana teh gancang we ninggalkeun da tempat pikeun neruskeun di lampahna. Mitra kaum dangu ujaring carita cenah gunung urut Sirakean ngabatot orai kiwari aya keneh. Disebutna teh cenah Gunung Orai. Ceuk carita baheula anu nyaraho mah kapeung-kapeung di luhur eta gunung teh sok katembong aya orai. Rupana teh hauk semu hideung. Malahan mah eta orai teh gedenaker cenah mah segede kulungan kasur. Jika orai nagadek nyamber we, tidinya eta orai teh sok laju nyebrut ka awang-awang dibarengan ku angin anu ku kacidat kenceng jasa. Sabari menggas-menggaskeun dahanan tangkalan laju ngiles. Kitu cenah mitra, duka bener duka hanteu nya. Atuh ayeuna mah urang caturkeun deui nu tiluan. Turun di gunung nindak ngateh ngidul basa keut lempang di tengah tung turunan kadeuleu ti luhur teh aya leuweung ubluk aplak. Anu tatangkalana teh sakabehna pucukna rada mayapak. Anggeus ngaliwatan eta leuweung, arinyana teh joal ka hiji lebah anu aya di lebak kabina-bina. Leuweung anu pucuk tangkalna rada mayapak kiwari mah anggeus kari saeutik. Kiwari didinya aya lemur nu sabutan teh cenah leuweung datar. Lebak anu lebakna kabina-bina kiwari mah aya keneh. Didinya aya lemur anu kiwari disebutna teh lebak jero. Tapi lebakna geus hande jero kabina-bina cara baheula. Kitu cenah. Tundakeun sinareureuk urang tempo jayaan teh ayeuna mah. Diurut inyana leungiteun Sirakean inyana teh laju ngabagi baladna teh genep urang anu maraju ka kulonkeun tuluy ka kidul. Sedengkeun ari genep urang deui mah kudu maju sabari lumpat. Lumpatna teh lempeng cenah teu meunang reureuh. Dua poe dua peuting ari nu 5 urang deui mah kudu ngabaturan inyana. Urang kocapkeun bae mitra. Jayaan teh ate nepi ka hiji gunung barang inyana keur nempoan kadeuleu rentang-rentang. Di kaangangan aya aletan den bagus keur arunggah di jero lebak. Tuh teh lagu sia euy. Tetel anu kudu teangan deui tuh. Tiluan si kurang ajar tuh. Enya Gusti. Alah, lakadalah. Katimu oge. Alah kumaha itu kieu? Ulah balagu geus ya. Hayo. Urang cangkalak euy. Urang begatan. Ceuk si Jayaan teh laju ngajakan ka baladna pikeun megatan jalan ngahadang oge nyangkalak anu tiluan.
Sedengkeun ari anu tiluan si rakean harita teh mana surti kana kaayaan, malahan mah keur cacarita ditujukeun ka Den Bagus. Kek. Ulah bakal melaju sabab ku uing ka ame bau terab urang Arab anu ngadahar sangu kabuli. Ulah-ulah si Antea keur megat ya. Pokokna mah Raden jeung Nyi Putri kudu maju ka jalan itu tuh nu bapai gawir anu nung kawing. Jiga canggara init tapi kudu gancang ya. Ulah dek ceratih heula nyieun musuh sina Kedar. Alah cilaka rakean. Urang kekatimu ku si Jaya Antea. Hayu Nyai, gancang urang tinggalkeun ieu tempat, Kang. Hayu urang tinggalkeun ieu tempat. Gancang we Den Bagus jeung Nyi Putri teh laju narindak deui atawa neruskeun di lampahna. Misah ti sarakean pikeun ini kabur. Mapai gawir nung kawing anu poek remeng-remeng ku hoe pabelit terp. Barang Nyi Putri jeung Den Bagus anggeus jauh. Rakean laju maju deui hanteu ngencahan teu ngatuh si rakean mah. Tapi lempang diurut tadi atuh urang ngacaturkeun Jaya Antea. Inyana teh megatan di anu buni, caricing we di jero rungkun. Ngan caricing teh beh jero atuh megatna teh jauh teuing. Kusabab nyumputna teh buni teuing jeung kusabab jauhna jauh teuing. Inyana hante kadeuleu Den Bagus jeung Nyi Putri anu nguliwat ka sisi gawir. Aya halusna oge mitra eta Nyi Putri jeung Den Bagus teh teu katenjoeun ku eta si Jaya Antea. Sajeroning panyumputan si Jaya Antea teh siri maning ngakikik seri leutik cara inyana ngomong sorangan bari ngusap-ngusap ti lebah bujal ka handap. Kojore sia rakean, kojore sia Bagus. Nyi Putri bakal ka pemilik aing ayeuna mah moal rek salah hitungan. Basa si rakean lempang ngaliwatan rungkun. Di jero rungkun teh anu gajelang bari nyaktung jeleng nyarakalan si rakean. Kulawit aya tali anu meulit. Puguh we si rakean teh kaget, teuing kaget dijieun, teuing bener-bener kaget. Atuh kiwari si rakean teh kacangkalak, deupeun si rakean teh anu nangtung bari nulak cangkeng. Bari katempo harita teh ngasong-ngasong peureub jeung popolotot bari huntunan teh katempo kokerot. Katewak oge sia Bagu pajajaran. Dasar bagong sia. Rakean. Sia ayeuna geus kacangkalak deuleuy. Alah. Naonan dieu teh? Na uing bet Italian sagarupa. Maneh teh Jaya Antea euy. Hei sia duru miksa. Dikamanakeun sia? Nyi Putri deuleu jeung si Bagus si kurang ajar deuleuy. Si rakean hanteu nemalan cicing we. Puguh we atuh Jaya Antea teh muncak kamaran bok kadenge cacarita deui tumanya ka si rakean. Hei, montong ngabetem wae sia kurang ajar. Ganjang wajakeun. Di mana Nyi Putri jeung si Bagus tah? Si rakean teh ngabetem deui we hanteu nemalan. Tapi cicing lain sacicing-cicing namana mikiran kumaha carana. Sangka Nyi Putri teh ulah kapanggih ku si Jaya Antea. Jaya Antea beukin manehna beuki kesaleun ku si rakean. Cekuk harita teh neungeut terus cebrod najong. Si rakean hanteu nyoara. Tapi panonna we mencereng cara mata meong. Jaya Antea harita teh beuki kekerot najongan di si rakean. Ulang aja rasakeun sia. Ulang ngacadog bae deuleu. Cebrod dari tata najongan di bae bari terus nanyakeun di mana cenah ari Nyi Putri Purnamasari. Tapi keukeuh si rakean teh hanteu ngajawab. Puguh we atuh beuki muncak dia marahna si rakean teh laju ditajongan, ditenggelan, dijajak, diluluh, ditenjerag jeung sagala rupa. Tapi si rakean mitra kaum dangun najan disiksa dikakaya ku si Jaya Antea inyana mah cicing bae. Cimalahan mah jiga anu ngeunah-ngeunah we awak nu carangkeul teh kawas anu dipencetan. Eueuh kulit anu lecet, eueuh bulu anu murag, salamar-lamar acan. Laju si rakean teh dicungjungkeun terus dibandingkeun. Urang ajar, modar sia rakean. Tapi si rakean mah genah-genah we, kawas teu karasaeun naon-naon. Tapi kiwari mah si rakean teh nya seuri
Laju terus cacarita. Modar wae sia. Lamun uing modar, tang tue maneh teh moal nyaho di mana Nyi Putri jeung Den Bagus. Ulah sangeunahna sia. Lamun maneh butuh ku Nyi Putri mah jayaan teh. Dasar sia mah kurang ajar akean. Atuh gancang bejakeun heula. Di mana Nyi Putri Purnamasari sia jeung si Den Bagus heula. Kita tadi ngabatem wae ku aing disiksa. Dipodaran heula euy. Ulah Gusti, ulah dipaehan. Pamisi ki lakean paeh atuh moal uningang ke kaayaan di mana na eta Nyi Putri Purnamasari sareng si Bagus tah si setan. Bagus setan teh tah. Ulah dipaehan manuhun. Keneh ku abi si rakean mah bakal dicolok bujurna. Gancang atuh rakean sia bejakeun bisi dicolok bujur. Sok ka mana wae sia mah. Boga tuh. Uing bakal dibejakeun. Di mana eta Nyi Putri? Ganjang sia bejakeun sia rakean. Ade ku uing bakal dibejakeun. Tapi pangbukakeun deui tali anu nalian suku uing. Keunda uing mah moal kabur atuh. Sok we. Buka tatalina tah. Si kurang ajar teh sia. Anya mangga Gusti. Awas sia maneh mun kabur. Lamun kabur ku aing dicolok bujur teh tah. Moal kabur uing mah. Atuh laju eta tali anu nalian suku sirakean dari udar. Ayeuna eta tali geus di udar. Gancang bejakeun di mana Nyi Putri sia. Ari Nyi Putri teh ilitna teh ka ditu tuh. Ka belah kidul. Kagirangeun gunung nu itu. Hayu, ayeuna mah tuturkeun uing. Urang teangan ka itu. Awas sia montong ngabohong sia. Montong ngalajokeun aing leuleuh. Hayo, hanam sia. Hanam. Aduh, tapi keheula ya. Uing teh bisa lembang. Kapan ku sia teh aing teh dijejakan heula. Payahna uing kudu ditanu. Sabab uing mah bisa lembang. Uing oge mah bisa nuduhkeun. Nah, sia teh nyusahkeun heula. Alah, nah sia teh kalah nyusahkeun hayang dijieun gayotan segala rupa sia teh. Hayu sia lembang. Uing mah kapan ditarik dibejakeun. Bongana uing teh disiksa diluluh. Jadi uing teh ieu cukup atuh yeuh. Uing teh bisa lembang. Ayo sia geranyeun gayotan heula. Uing ditanu ku maraneh. Ayo. Gancangan nyeun tanu ulah loba lila. Bisi kaburu Nyi Putri ini jauh heuy. Nya Gusti alah. Ieu si kurang ajar teh ku ngagawekeun tah. Sia. Cacak-cacak lamun maneh teu nyaho kaayaan Nyi Putri jeung Den Bagus mah ku aing bakal dilogok tah dirojok bujur teh. Mimpi kakojor sia. Sri prajurit teh laju init bari kukulutus manehna trek ngajakan baturna pikeun nyieun tandu. Watu gilang pajajaran, watu gilang sangis kalang. Baheula sabalikan rum sasundang. Sasiliwangi gemah ripa kertamukti Raden. Atuh kiwari geuningan sagala gati. Gancang na carita nu limaan teh nyarieun tanu nyieun tanu juru tilu kayuna teh tina dahan randu. Randu cucuk dikurawetna kutali areuy cucuk. Pangdiukana teh cara salima rina parau tina kayu kepuh cucuk. Aju sirakean teh ditaraekeun dikarotong ku tiluan. Dihareup saurang anu ditukang tiluan. Dituturkeun ku cayaan teh anu lempang ngakegak. Bari harita teh manehna teh disorban mitra. Dicubah mani gagah seuri mani ngagigik
Sababungah lantaran sakedeung deui cenah bakal panggih jeung Nyi Putri. Malahan mah bari ngalamun geus nangkep Nyi Putri anu ngalangkang dina lamunan. Ari balad anu dua deui mah purah nyacar jalan bilembangeun. Halah, geus kabayang we ku aing. Halah, Purnama Sari akang. Sakedeung di bakal timu, urang bakal patebang. Si Bagus bakal kojor, Nyai bakal jadi pamajikan akang. Hahaha. Ayeuna si Rakean bakal jadi panunduh jalan. Si Rakean geus teu walakaya. Hahaha. Cek eta si Jayaan teh bungaheuna keur. Tapi sabenerna mah si Rakean teh kapan teu kuna naon. Manehna teh jak-jak waringkas ngan bae harita teh hayang digogotong sote hayang ngabadegakeun bae. Malahan mah nyeh si Rakean teh seuri kawas anu meunang akal. Laju harita teh ngomong ditujukeun ka si Jayaan teh. Atuh kayak kieu mah aing teh bisa modar. Nah, ieu teh leumpang teh kawas mawa bagong bae euy. Alah, cik euy. Injem sorban Jayaan teh pikeun tilam ieu uing diuk. Cik si Rakean membenta sorban anu dipake ku si Jayaan teh. Atuh si Jayaan teh manehna teh poho kadengen emalan. Oleh ayeuna sia teh bet hayang ditilaman ku sorban aing sagarupa. Heug pek tah. Nu penting mah sia nuduhkeun di mana Nyi Putri. Ku aing bakal diturutkeun ka hayang sia. Sok tah pake sorban aing euy. Atuh sorban teh diasongkeun, gap ditampanan ku si Rakean. Sorban teh ditilepan, laju didiukan. Harita ta sorban teh memang seungit ku minyak Arab. Si Rakean manehna teh cungara jengir. Tah geunah lamun kieu mah. Diuk teh hipu euy. Sok gancangan. Nyi Putri bisi kaburu jauh. Engke ieu si Jayaan teh moal panggih atuh. Gajangan euy. Ayo. Ulah loba cicing deuleuh. Atuh laju naruskeun di lambah. Si Jayaan teh teu mikir nanaon-naon. Sok sanajan sorban teh dipake didiukan ku si Rakean da eta atuh si Jayaan teh mangan ukur nyipta bae Nyi Putri anu denok. Malahan mah dibayang-bayangkeun bujurna anu demplon teh di kalemohan. Hayang gara-gara nepi, hayang gerana nangkep Nyi Putri anu bahenol. Lempangna teh teureun-eureun, ngaburu-buru anu narandu. Ari si Rakean mah manehna teh anjay cileu we sabari nyengir. Keun sia. Sakedeung deui ku uing bakal diwarah. Cek si Rakean harita teh bari pret hitut. Puguh we atuh nu narana teh mani lalieun. Sabab ka ambe bau hitut anu nyegak. Pacampur jeung bau minyak seungit. Jir, montong hitut sia kurang ajar. Alah, meni bau ya. Bau jahanam sia kurang ajar. Hampura. Uing mah teu kahaja. Atuh teu kuat nyeri beuteung. Bongana beuteung uing dijejakkan ku dunungan maneh sia. Anjir. Alah meni leuneng kieu. Bau minyak naon dieu teh. Alah aing mah teu resep. Alah, jeung bau hitut maneh sia bae kawas. Bau bangke alah. Gantian aing bisi pingsan euy. Cek baturna harita teh bari maneh meh-mehan pingsan teu kuat ngambe hitut si Rakean anu sakitu mabokna. Si Rakean mah seseuri we manehna teh. Bari jeung teureun-eureun paladak deui hitutna teh beukin lila beuki kerep. Puguh we atuh nu nanu teh mani lalieun mani leuneng. Malahan mah gantian jeung baturna orolo malahan nepikeun ka aya nu utah sagala rupa. Mani onghek-ohekan. Atuh nu nanu teh penting kudu pruk tinggal oler setengah center mitra. Teh tengah hitut si Rakean anu sakitu mabokna. Rasakeun sia kurang ajar. Hitut uing teh atuh eta mah hitut meunang ti bapa. Lain sahitut-hitutna sia. Anjir. Montong hitut sia Rakean. Tinggalin nu nanu sia nepikeun ka utah-utahan utah uger deuleuh. Hampura tuh hamberu. Sabab ari hitut mah kapan teu dihaja. Aluh nyeri beuteung. Bongan atuh ku maneh teh uing teh disiksa, dijejakan. Jadi beuteung uing teh nyeri beuteung.
Uing geus teu bisa nahan hitut. Nya tapi tahan we rakean sia. Montong dihajakeun dal kurang ajar. Ih, saha nu dihajakeun. Pugu geus teu katahan. Asok, ayeuna mah bawa uing deui yeuh. Tuh. Sok kira kumpulkeun tenaga. Sabab jalan nu di jalanan teh anyak pisan euy. Ayo gajang sia. Ayo gajangan bawa di si rakean. Geus kurang ajar teh euy. Aduh, tekiat Gusti. Mari mabak, Alah, gantian kudu sejen euy. Ayo gantian. Iya bangga. Nuna nu teh atuh pilih ganti si rakean teh dijungjungkeun dibawa deui leumpang nanjak. Barang ke leumpang nanjak paladak dewe si rakean teh hitut. Orolo atuh meuni nu nanggung teh nepikeun ka ngarambayak bari utah uger. Eueuh, kunaon sia teh? Kalau utah uger, ngancang gantian euy. Bisi uing ragrag yeuh. Atuh si rakean teh nitah pikeun ngaganti eta anu nanggung. Tapi kapanan eueuh calma deui da buku kabeh oge geus raripuh. Alah, eueuh deui si rakean. Prajurit aing memehan kabeh deuleu utah uger. Alah. Ih, kumaha atuh yeuh? Kapan cenah yang buru-buru neang Nyi Putri? Gancangan tanu deui uing. Alah. Oke. Ayo harulang sia. Gancang bawa di si rakean deuleu. Bangga Gusti. Bangga. Ceuk prajurit teh bari dadalik degan. Bari kiwari memaksakeun diwena nu atawa nanggung eta si rakean. Bari narutupan irung da sieun atuh si rakean teh hitut deui. Kulantaran anu nanggung teh geus utah ugar bari jeung geus lungse. Atuh leumpangna teh lalaunan. Jajaan teh manehna jadi kasaleun. Kajeleng teh hareup kap kana tanggungan. Dikirig atuh kiwari mah mantuan. Tak kitu atuh. Kudu turun langsung. Kangaranan hayang gancang nepi mah. Hayang gancang bange jeung Nyi Putri. Sia ayo. Kira ge mawa si rakean sia mani hese jeung leleda deuleu. Aya Gusti bangga, tapi kirang saurang. Alah, kubae hayo euy. Ayo urang bawa euy. Cek jayaan teh harita teh banana teh bari ngapenyeng tanu. Dirikrik atuh tanu teh ngadirikrik. Kangaranan anu nanu teh berat sabelah. Puguh we atuh ari panggieung harita tatan ngabangkieung kebru. Si rakean teh nebikeun ka labu. Duh, naonan ieu? Nah, uing kalah kali ragrageun. Alah. Da si eta tah kurang ajar tah. Balik ke sian anu teh. Terus tekiat Gusti. Terus terang jisim abdi mah terus tekiat. Alah. Ayo si rakean. Ayeuna digandong ku aing deuleu. Cek jayaan teh harita teh bari rek ngagandong si rakean. Nih atuh si rakean teh zeuri manehna atuh rek digandong ku si jayaan teh. Cerak atuh kiwari mana klok dina tanggung didik-dik dibawa lumpat ku si jayaan teh. Basa nepi ka lebah anu dihapit ku gunung dua anu nunjang bapalingpang. Anggeus kitu katempo galeur caturna diatur kanu nyieunna. Jayaan teh harita teh mana neuleuh di hiji lebak dihanapeun tangkal teureub. Aya awewe geulis denok tur montok bani baresi keur mandi sabuligir. Sabari nangtung ngacegang keur nyuruh gue di pancuran awi haur. Puguh we deuleuan jayaan teh mah geus samar kaburu nafsu. Gubrag atut. Eta si rakean teh digubrageun juralit. Si rakean teh nyungsep ka handap mitra. Kurang ajar. Naonan ari maneh si jayaan teh? Teu kaup ningali pikang deuleu. Cik si rakean kukulutus. Tapi jayaan teh mah norolong we kalabakeun teu malire. Ret rakean katukangeun ka deuleu aya suku anu rarancung nya taya lianti. Prajuritna anu harita katempung geus leuseuh meureunnan nya ngahonjar lamar we. Ayo si harudang. Anu deui uing yeuh. Ampun rakean teu kuat. Nya rakean teu kuat aing kudu anu maneh mah. Kita tadi maneh teh kan hitut bae. Alah. Kamana ari Gusti jayaan teh? Teuing tuh kalabak tuh. Ningali bikang dibikin ka norolong kitu. Geus timu meureun Nyi Putrinya. Ka teuing atuh. Hayu urang teang jayaan teh.
Mitra kaum dangus dengkeun sejayaan teh anu nolong kalabakin. Deuleuan mah memang katempo Nyi Putri bae. Katempo anu sabeligir sabari mandi teu anda paredi atuh manehna teh gabrus wae ngagabrus. Tuturupun kapancuran geus deukeut manehna teh kajeleng rek ngagabrug. Eta si awewe. Euleuh mitra. Waktosna parantos teh kapan cageula urang tuna jajar cerita si rakean kalangsun duy ka dieu nya. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Nah saha eta awewe teh? Oge kumaha pisalajengeunna nya? Atuh mang sakelan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.